didikan pertama nu dibikeun kanu janten putra sing bisaeun salat nu bener, sing bisaeun maca Quran nu bener, sing bisaeun tutup aurat nu bener, nu kaopat sing bogeun akhlak nu bener. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk urang papendek hiji lagu naon versi Mawar Bodas. Mawar Bodas. Wilujeng ngadangukeun. Duh lila euy. Kewajiban ibu ramah ngadidik para putrana kana babagan agama sangkan ngartiin agama budak ngurukan sholatna puasa gini saja bina sing apalun akidana ka Allah jeung ka Rasulna undangan tepung diurukan ke apalen beneran hirupna jadinya liwang kolot bakal handeukeulna boga budak nu bodona teu apal ilmu agama hirupna sakabah-kabah. Ibu bapak sing mulia siksa kacita beratna di akhirat kapandagna pikeun jadi kolotna nu bodohkeun anakna teu apal ilmu agama. Ulangan tetep kabodohan teu daek pengajian mengpeng aya kesempatan hirup di pangumbaraan datang ka pangajian bukan ceramahan. Kewajiban ibu ramah ngadidik pala putrana kana berbagan agama sangkan ngartiin agama undang ngurukan sholatna puasa jeung sajadina sing apaleun akidana ka Allah jeung ka Rasulna ulangan teka bodohan budak teu diurukan teu apaleun beneran hirupna jadinya liwang kolot bakal handeukeulna boga budak nu bodona teu apal ilmu agama hirupna sakabah-kabah. Ibu bapak sing mulia siksa kacida beratna di akhirat kapandagna pikeun nu jadi kolotna nu ngabodohkeun anakna teu apal ilmu agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta eta simpul tina ureyan nu tadi wajib kolot ngadidik kanu jadi anak. Muga-muga akang jeung ece cupar kewajiban putra dipasrahkeun ka madrasah, disakolahkeun, dipasantrenkeun. Muga-muga ieu janten wasilah cupar kewajiban ibu jeung bapak ngawurkeun janten putra sehingga ibu bapak moal ditagih di akhirat mun budak teu bisa ngaji da geus diburukan geus dipasrahkeun ka kiai.